Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun tafsir juz amma basa Sunda karya Ustaz Uswendar. Ayeuna urang bacakeun sataacana kana ngaoskeun ayat Al-Qur'an. Ayeuna urang di dieu diseratkeun ku Ustaz Uswendar Asbabul Nuzul Al-Quran, sabab-sabab turunna ayat ieu. Sabab-sabab turunna ayat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat jenengan Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Sabab turun surat Al-Mutaffifin ayat kahiji sakumaha dijelaskeun ku Imam An-Nasa'i jeung Ibnu Majah dumasar hadis ti Ibnu Abbas. Anjeunna ngajendrekeun nalika Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ka Madinah. Mayoritas pedagang geus bisa macikeun ngurangan timbangan jeung takaran. Malahan aya hiji pedagang anu ngaranna Abu Juhainah anu ngabogaan 2 timbangan, paragi ngajual jeung paragi balanja. Saterasna Rasulullah SAW ngadawuh aya 5 perkara nu mawa cilaka. Kahiji, lamun hiji jalma atawa kaum geus ngalanggar perjanjian maka bakal dikakaya kuno jadi musuh. Lantaran jalma anu ngalanggar aturan jiwana labil teu boga komitmen diri jeung tatapakan hirupna rapuh kawas palupuh. Kadua, lamun jalma geus ngabalieur tina hukum Allah maka bakal tumiha kamalaratan. Mun jalma ngajauhan tina hukum Allah anu maparin rizki tinang tu bakal sangsara lahir jeung batin. Katilu, lamun jalma geus terang-terangan maksiat maka bakal loba nyawa anu ngalayang silih bunuh. Kaopat, lamun jalma curang nimbang jeung naker maka pepelakan base maka pepelakan hese jadi jeung paceklik sarta anu kalima mah lamun jalma nahan zakat maka bakalan ditahan hujan. Sakitu wae urang macakeun asbabun nuzul surat Al-Mutaffifin. Qulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.